naon mana make lupa diberi ki kuing. Wah, guys, inti nama capek, guys, orang kumpulkan di RT RW, nama. Duh, lompatan gitu. Sarua orang ge capek. Udah gitu permasalahan mual kelar. Enggak usah orangnya capek. Sarua capek, duh. Enggak usah mending orang uruskan we Kantor RW lah, kantor RW itu uruskan mah. Reng, saya naon tadi lompatan aing kadupang nepi ka Tijongjolong tuh. Oh, tadi gara-gara si ayo cair betul urang rusak ieu. Urang nerima. Urang teu narima urang era dirusakkeun atuh da ieu teh kumaha atuh. Saya naon maksudna tuh. Da ieu da atuh da. Oh, da mana gara-gara kumaha atuh. Tuh, tapi aing tingali Oh, da ieu atuh da kumaha ayeuna. Ada urang teu nerima. Hayang kumaha ieu. Geus mending kieu lah. Daripada rame wae moal kelar-kelar. Urang uruskeun. Hayu RT RW lah. Hayu beres kabeh. Sok yuk nama sama RT RW. Enggak dia. Hayu. Geus. Yuk guys. Masuk kangen urang. Diharap guys. Tah, ayeuna di imah RW. Ameh beres selesai. Ayeuna mah bobolokot kieu tah. Kukumaha heula jig. Urang didagoan 15 menit kudu geus beres. Sok. Enggak ditu, saya mana? Tombolnya di mana nya? Gua gini. Tapi nanti bisa diketrok oke. Assalamualaikum. Saudara, PRW. saya tak. Iya, saya PRT. Oh, berarti nomor kamu berarti ya? Atuh bukakeun atuh pantona. Sakit, lebat. Teu asa jeung Lebat sakit. Aduh, kami saya tuang men. Oh, gitu ya. Abdi teh. Nyata itu loba dahar ieu. Tuang uang haram. Mau. Jadi terang. Selamat. Oh, Pakai itu cari. Bang. iya PRW kan ngawas tentang kamari. Kamari apa nu gitu. Tadinya. Tadi kilap teh. Jadi perkawis baru dapet kantos kalau itu di karontek kadang. Ame ngarempel dia. Oh gitu. Mohon. Saya tadi gitu mah. Itu kan acara terus semakin mepet gitunya. Produk udah ngempel, udah siap-siap orang teh ada mayunan acara. Panginten pang-pangna baru dapet ya gitu teh ya. Kita kayak duka aya intimidasi atau napi naon jika nama ya masalah kirang-kirang paham baru dapet. Sok itu wae gitu makan abdi tadi ke PT dongkap ke bumi hoyong kumaha gitu nyusun pengawis baru. Mudah-mudahan kayak baru dapat terus di kontak mah di grupnya Atau harus tapi ini mau disuguhan gitu Pak. teh naon Datang tadi karena bumi abi mah dipasihan di Banten. kenapa nyanak atuh ti bumi kenapa nyanak? nyanak ka dia mah udah nyanak Biasanya gitu gajian aku PRW li. abdi nuju pas saya di sini gitu. pantoknya ditutup Oh siap. sebenarnya kayak orang GoFood Oh GoFood teh naon eta teh? GoFood teh jadi tuangan lompatan tuangan lompatan gitu Itu jangan naon ya gitu. Makanan teh lompatan. mau dipesan tuh tahun kamari Oh, di tahun kamari. dipesan tuh tahun kamari Atau keburu-buru kan? oh iya Sama PT makan malam gitu tuang gitu mohon segala itu kita apa yang tanya ulang ya santai tapi nuju tuh kepelakan lah Pelakan naon eta? sambel tuh mun dia eceng tuh Pame jualan tuyul teh. tuyul Naon? tuyul mah teh calah Oh teh ica. ya kan disewakan Oh disewakan. Biasa itu teh. biasa sajamna 5 juta Oh 5 juta. Ada awisnya. kira-kira apa itu nah abdi
pada nyawa tuh ya tapi mau cikari. Ya eta sih. Tuyul naon nilai. Menuju kopi. Aduh covid tuh. Asyik abdi, asyik covid baca tiasa baca tuh. Mohon biasa. Oh, tuh baca terus pen and fig again copit. Saya ingat abdi mah pite babi. Oh. Sama speak eta. Oh, sanes. Mohon. Baik. Kiki oke atuh jadi RW atau kalau jadi RW tiasa mati bahasa Inggris itu. Kami bahasa sih. Semua udah we kesadaran masing-masing itu bagusnya nya penginten Tapi tadi jawab gitu ke Pak RW. tara dugi kabeh ngomong tara dugi Kabeh ieu mah. kabeh mah tara dugi Nya. ada gur habis nah eta kalau di sini abdi bade Pak RT tos divaksin tadi Kalau rasana atas atos tos vaksin teh lagi kamari teh kasabarahannya ka 4 ting ka 5. eta acan gitu acan. dugi ka 3 na mereka dugi booster Nah, abdi abdi kamari teh divaksin naon atunya? ada vaksin naon dilebeteun Rabies gitu kamari teh. emang pate kunaon anjing Oh, sanes. Mana we teh jam jalmi abis salah. Datang nih karena kamari teh ka pos teh. kapos sama Posyandu. ka posyandu Mohon. posyandu eta mah nu di posyandu sanes acarana vaksin Naon eta mah acarana ti dokter hewan bare mantau di Abi bapak tapi nah abi dia emang abi hewan atau abi kumaha ya? ya apa teh nu lepat tong kadahna ka abdi heula Oh, gitu nya. naruskeun heula Oh. antrannya we ana Oh, nya. we digade ka Ya, kemarin iya. ya bangun Pak RT Abi mah mah Facebook kemarin udah digadekeun. we micet itu tuh kemana sih tuh Astagfirullahaladzim perkawis kopi deh perkawis kopi ini gue sama gede ini gitu mana gitu mah gampang Mohon. di belakang layarnya Nya. Perkawis kopi kumaha ya? terus kopi kan enak di orang terus PPKM tapi sudah di PPKM di ayeuna orang kedah istilahna vaksin lah vaksin teh sanes kanggo ngajagi urangnya lira tapi secara garis besar PRT vaksin teh ngajagi seluruh banyak Oh, tapi mau jadi zombie gitu? Jangan ada mau macam jadi zombie. eta mah cerita eta mah Halloween fiktif nu kali itu zombie nu cuma cerita doang ieu mah perkawis ti pemerintah nya ieu program pemerintah urang kedah ngadukung sadayana kedah divaksin ke kabar udah oge sadayana nu aya di dieu pengen kedah divaksin oge supaya sarehat sadayana kampung urang nu aya di dieu terhindar dari bencana eta penyakit eta kitu supaya naon namina ngaruh karena perekonomian karunya anu di gitu karunya anu dagang anu Ai biasa nate ai kopi teh gejalana naon wae sih? ai kopi teh gejalana selalu nama kadang batuk panas gitu Tapi tadi batuk kopi tuh. eta mah batuk ngadehem Oh, ngadehem. eta mah iya eta mah Ada susuguhan mohon eta mah pinten deui Kan keluar kene geuning gitu sih sebetulnya. nya Oh nya sih. tapi teh acan nih ben Oh. bisa kenapa sakedarnya Oh. orang bahas lah eta nu kada ini bahas naon teh vaksinnya Tadi Covid mau. Covid ya seputar Covid paling kadek barudak abdi nyunkeun ka PRT ulah duit ka ente divaksinnya kada divaksin sadayana Udah dipaksa tuh. Dipaksa tuh. nya dalam artian sana dipaksa tapi urang kan pasihan heula penerangan seputar eta gitu supaya istilahna mana beres rensi sadayana lah terutama kalau para pemuda-pemuda anu ke bade aya acara dan panitia acara eta sehat heula urang mah gitu urang atau sehat namanya kan vaksin cenah sanes naik kawargan Jadi tiasa ke mah riung pulung ke tiasa deh. oh gitu calon mudah-mudahan komunitas di kontak kurang antosan lah tapi sebenarnya Pak Kadus lagi badai kan ya Oh gitu saya tuh. Pak Kadus juga badai Kadang orang nyungkeun itu lu weh yang Pak Batah kayaknya eta lah bahasana abdi teh. anjing itu selaku kolot orang kedah kurang dihargaan udah ninggal oke sabunnya nah daya nu tersae masih ini namanya sepuh ayo kan berikan sono tuh sok badai aya kopi ya naon Mana? tanya katanya cara kurang ya Terus tabu sabaraha can biji we kene. oke sekarang sing sabarnya beda harga cai Oh, siap. nah cai tapi itu di Kanada Tetep free ya tuh. kopinya di Malaysia Oh. Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Aya gini. Pak, siapa RW? Alhamdulillah. Apunten dia ada pas sumargi nya kitu teh akhirnya. Oh, kali-kali. Tadi si Bados mah kadus mah. Do tadi itu. Do tadi ya. Kadang cicing di tengah. Gitu. Mohon aja aduh. Aya naon dia teh. Asa rewas gitu teh. Oh, biasa we. Kan itu sama-sama kan teh aya rapat tuh supaya Pak Kadusnya. Mohon. Nah, di dia khususnya Pak RT, Pak Kadus, di selaku RW paling di dia. Kan pada mayunan aya acara. Enak kan pada Ramadan, pada aya acara 17-an ke kapayuna meureun. Ki ayeuna barudak abdi hoyong dikempalkeun di silahna mah dikerjasamakeun disolidkeun deui kitu barudak ulah papekan kitu ka dia terus upami abis sok ninggal gitunya di posolan lagi kita lain terpengaruh dulu kan waktu itu kawasan terpengaruh budak pilih gitunya pilih abi mah sok sia pilih aya hal negatif di luar lebat gitu ka kampung orang teh alim gitu pemingke di nu seninga hayang disalutkeun gitu nyungkeun bantosan we di selaku namina teh kokolot itu di dieu nya anu jangan setuh di kampung ieu kumaha gitu abi solusinya lah gitu. Gitu cenah. Ari bapak mah kieu. Beda bapak teh ngarang-ngarang di kolot gini di kampung dia tuh. Ieu teh nya insyaallah hari ku Pak RT ku Pak RW dipasihan disuhunkeun wewengan mah mangga gitu. Sareng deui memang laras ya teh urang teh sakedahna di hiji kampung teh urang kedah anu cingsai segala rupina teh. Baik di pemerintahan dugi ka para pemudana. Gitu. Keun bae lah gemrang-gemrung mah. Kitu tah nu penting eta gemrang-gemrung teh nu positif. Tah, namanya saur Pak RW sih bade aya acara kanggo naon sasi saum nu kitu. Ayolah urang kukuhkeun. Urang papang cingsai. Oke, urang bina pemuda-pemudi di kampung urang ieu teh. Kitu, Pak. Gitu pangintennya. Nah, ayeuna mah saena mah urang rembukeun ku sadayana. Urang jungjung tinggi, heuh da pemuda mah sok kitu geuning moal bisa langsung di siga mengabalikeun panangan da pemuda mah kudu diolok. Kudu aya kopi, rokok. Siapa tuh sih aya kopi ya sama. Siap. Jak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ayeuna urang ngamankeun di warga urang. Sabab di ayeuna teh kadeng-kadeng mah loba bangsat domba leungit opat di sabelah teh gitu. Urang kudu bisa tegas ayeuna nya. Siap. Kacolongan we era urang kota tangga boga pangkat bintang 5. Siap. Prajurit. Siap. Gerak. Siap. Misang kanan, gerak. Lain itu atuh. Dan ieu Baris. kumaha ieu? Aduh, aing mah Tongpun bisa tuh. Bener kan? Bener. Siap, gerak. Lencang kiri, gerak. Tong kiri itu nu bener, Baris. Oh, siap. Mah tuh dan bener itu. Siap, gerak. Ayeuna urang latihan baris berbaris. Gerak. Jalan tepat, gerak. Lain itu favorit kita. Tong itu. Iya ta. Kumaha atuh dah? Kenapa belit atuh? Nah, kita tuh. Kemana ada ngomong. Iya ta. Kita. Ye, kita. Lu balik atuh ieu. Iya ta tinggal ta. Tuh. Oh, siap. Cok nurutan. Iya. Wah, tong gacang.